Saya hanya melototan di kali. Yang terkesiun mau balik ngetik sama jeung aing. Dah. Gampang. Ya Allah berarti saya amplopmu gede. Ya Allah ya Rabbana ya Karim Pak, coba kapungkur lamun nah beureuh cai dina paraseun nikmat karasana nyangu nikmat karasana dina paraseun pan kitu leres. Bahkan pan kapungkur lamun asar geuninganan dina paraseun kudu teh nyakalkeun radio bari ngadengekeun dongeng si Ucrit ku Mang Dedi jeung Mang Dina. Pantas teh kan bari bubui-bui teh geuning bui dikaluarkeun perulukan make bias seblok make minyak tong loba teh 6 kilo we ka geuning. Nya hui kurang dahar beres hui kurang didahar ingang kopi nate kopi hideung surupeun kopi na ingang ku rokok jarum coklat kan kenyot rokok jarum coklat na terakhir ingang kurang capan modal so cakan dan nikmat sedeh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim al-Mukarram keresana guru-guru simkuring ananging pangapunten teu tiasa diwiji-wiji dibilang saurang namung teu ngirangan kana rasa hormat dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap beliau-beliau. Urang doakeun ti payun para kiai, para ustad, para ajengan siap ngadoakeun para ustad siap. Siap ngadoakeun para ajengan siap. Naon sababna urang ngadoakeun heula anjeunna Pedah 14 abad terdahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya pada kesempatan malam hari ini. Beliau pernah mengeluarkan statement. Apa kata Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Laulal ulama wasoron nasukal bahaim. Lamun tanpa peran serta dedikasi dan kontribusi besar daripada seorang tokoh kiai, ulama, ustadz, para ajengan beah dieuna para santri, yakin manusia ku Allah bakal rata digebrek dan akhlak talajakna teu beda lir ibarat kebo jeung sapi leres. Kuninga ka kebo nyaho, ka kebo nyaho, ka sapi nyaho, baris naon ka sapi? Kembali baris. Oh bisi gitu tapi Allah kadinya teh. Henteu nya. Sok-sok hayang nanya ka urang dieu cing kira-kirana aya teu kebo nu make calana? Kebo sok make calana tara. Hari kebo sok make baju tara. Hari kebo lamun liwat hareupeun batur sok punten tara. Hari kebo kira-kirana pamenteuna sok kasentuh ku air wudu tara. Hari kebo sok salat berjamaah tara. Hari kebo rok berjabati tara. Hari kebo lamun rek pipituan jeung pamajikanna sok kawin heula tara. Aya kira-kirana di dieu jelema lamun liwat hareupeun batur tara punten aya? Lain tara jawabna aya aya. Apa jadi nyambung saya sama? Oh can ngopi ingat ya. Nganyo kan itu. Aya kira-kirana jelema urang dieu heuk lamun teh mah pamenteuna teu pernah kasentuh ku air wudu aya? Aya kira-kirana bapak-bapak urang dieu nu tara salat berjamaah aya? Aya kira-kirana urang dieu lamun RT ngogorowokan ngajak kerja bakti teu pernah hadir aya? Ah, nu kitu teh ngaranna jelema. Ngomong ke jelema meureun ngan kalakuan anak batis lir ibarat kita nggak ngomongin kebo tawa sapi kembali tengah aja gerak. Ya Allah kebo namanya apalun kali nama alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimakum.